Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kanggo parmiasa sadayana. Tepang deui sareng simkuring Puan Tia Rahmawati tina program Warta Sunda. Dina poe Ahad kaping 7 bulan Agustus 2018 nu geus kalewat. Di Kampung Manggis Hilir, tepatna tabu 10 enjing, parantos aya hiji kejadian anu ngahebohkeun warga Salembur. Kusabab ayana longsor dicaket pasawahan warga. Dina kejadian ieu sakedikna siji warga pupus anu jenengana Bapak Sobri, tukang kuli macul. Sareng 4 warga sanesna kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang panangana pateuh katingang urug. Dina ayana kejadian ieu, urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Parmiasa, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuna parmiasa sadayana. Mugi ieu warta janten mangfaat kanggo parmiasa sadayana. Simkuring Pun Tia Rahmawati amit mundur wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.